Aduh, enggak. Si goreng gak ada daun jadinya. Mau jadi goreng patut deh. Goreng. Ano mah tuh sia? Mau bisnis toke teh. Terus ting, dah. Topeng teu malegar sih teh. Oh, Karena kumaha? dogna geus loba eta. Tapi kunaon gagal, teu malegar. Kagak tuh aing jalan nama ah. Kumaha cenah? Ya dah, saya nama lah. Lo toke wae lah. Ganti bisnisna dah. Saya buka ide teh tuh bisnis naon. Toke teu malegar aing masalahna. Kedeng-kedeng we. Aing boga ide ye. Kumaha mun bisnis bangkong ku si Acep? Si Acep teh Acep panis sih sia. Deung kedeung sawa ngaran Acep teh aing. si Acep. Nya setnya si Acep, si Empe. Sok mau bangkong. Ah bodoh teh aing ah. Rek empe rek naon geus aing geus parusing mal mikiran bisnis deui. Aing geus mendingan liar cai main ngana heuh. Jangan angin kayak geus ngaguran ka pusing aing yuk. Aing we. Pura we aing ngapunten we mah teu bisa euy. Aing boga proyek kadu. Duiteun ye. Punten we mah. Sia mah ah sok proyek sorangan aing mah. PCS teh kitu sia mah terajak-ajak ah. Udah ting ah aing sorangan liar lah. Oh, we ngambek atuh. Sama ambek kan ingat. Amat ngambek udah amat. Jawi. Mun goreng patut, ada ki goreng patut je. Assalamualaikum. Pak, aya tamukna, Pak. Tuh, si Abu kan di jero, keren molor wae. Tuh, lu neangan baturan sia. Sudah, molor wae. Oh, udang stem molor wae gedag teh. Naon? Bete aing dah. Mau nongkrong yuk. Anjing, kopi ge can beak. Oke atuh geus beak kopi. Heuh, ke meuli dewe na itu gampang. Dah, ayo atuh lah. Nih, amuk di jendelanya. Kulin. Power bodas, power bodas, power bodas. Naon tadi bakal aing? Dah saya teh gitaran mas teh buluk ka buluk-buluk. Lihat aing ya. Yuk, ulin yuk. Kan aing bulan aya duitan we. Dah. Bang Alaleji mah belikeun gua aing aya buru untuk ngilu we. Baturan aing aya wah. Saya ngecek ka aing, mere ala-ala hiji. Oh, ulah marah-marah tuh ganteng. Ayo buru ah, ngilucu aing ah. Kaya tuh lah, sedang lain merean kita dulu. Ah, ulah jojo teh nih, panggilna. Di dia we tah di warung. Heuh, hayu. Pesan kopi mah. Hot. Berapa? Dua we. Dua. Pak, saya kopi. Sinaon? Kopi kapal api, Wak. Tos. Dua. Ya. Yuk. Lila yo. Eta bieu. Sabarna. Tah, kopi. Kopi. Lu macam mau sinarian teh ka sawah sih? Sia daek mun ka sawah, aing ugah teh hujan-hujan kieu. Dor. Eta kumaha? Dem-deman sia si Mei-mei. Salip si Jarjit euy, dem-deman aing semei-mei. Belum teh. Bang. Berak ku saya ku jelema bisul dina hulu. Sawah sia teh ka batur teh. Ku eta susukna dina hulu.
Geus ah, ulah ngomongkeun eta wae ah. Pusing aing ya. Kalem atuh. Pura-pura aing teh sengaja dot. Ya banget Muk, lain asbak. Oh, buru sih si banget. Sia sih. Risya kunaon sih? Banget aing udah disembur. Aing itu bobogotan budak asa wau. Emang kunaon gitu? Motor aing mun kuat digantung nang tatangkalan goblok budak teh. Asa ngece eta Mamuk. Ayo urang udak lah, ayeuna budakna. Nah, ide bagus. Ayo, sang udag. Ayolah. Gece dot, gece sing dohkeun yo. Kalau nih, tembok. Ya kemana itu budak nengkola? Bisa mau aing tadi ya? Cara ke mana? Ada cenah yang ale-ale. Ah, ini geus tutup aing ah. Si anjing. Sang tuturkeun, kada kanyawan. Geus mengkal ka deui dot. Ieu motor puja tulang doang. Jelema nepi geuleuheun. Paling kudu dijailan nih mah ya. Buat kunci dot. Oke siap, dikunci. 12 yang 14. Benar dua dot, jodoh gue setelah. Belum kunci dot. Ini. Kurang mah cah ieu. Aing teh rek nyeun bisnis toke. Sia, baik diajak. Kira-kira sek minum mah bisnis toke jeung aing. Naon sia bisnis toke? Sia. Toke kan sameterna berapa duit coba sia? Sameter apa 40 cm. Dia aing teh 40 cm geus berapa miliar. Pokona mah eta amun endog toke aing melegar. Mok. Itu si budak tadi teh ya. Oh, dot. Bang kawara pugu budak teh. Pokona mah aing mal kudu poho lah Bang Lob mah. Ya anjing, eta. Aing teh habis pikir eta mah amang. Ban bisa gorolong kitu. Duh aing. Gagal eta salah eta napakeun eta mah. Aduh. Kudu. Bisa wau itu warna pelek mah. Aing genjong. Ban motor aing anjing.